Karena naon bi Nyata itu cuuti kemareman seuneu itu urut ngaduruk hulu. hulu naon ieu teh Hulu sapi. moal mungkin aing Na cuuti ka mana wae atuna teu ka ameu kamari. ngame abi ge eta teh nu hangit teh ibinya ngaduruk hulu. Apan biasana anu hangit gitu teh emang sirah ibi ngebul akibat panas ka abi. Nah make panasan ulah sok panasan cuuti sidik heueuh ieu urut ngaduruk hulu. Moal mungkin abi teh percayanya Pan aya jelema bager cuuti ieu teh mere hulu sapi. diduruknya di dia di luar. Nya heueuh atuh. Gitu da jelema nu tara mah nya ngaduruk hulu sapi ge di luar ameh katempo ku batur. Teu cara ngaduruk hulu asin di imah. Hari geus atuh kudu di mana cuuti ngaduruk hulu sapi da gede nya kudu di luar atuh. Ari hulu asin mah ngadurukna di imah ngeuning daerah meureunana. Lama nya atuh cuuti ngaduruk hulu asin di luar sok aneh-aneh wae. Abong taranya kaciri pisan anu tarana teh belaan kitu ih aing mah dai kan eta nu mereena we nya menikeun ka teu ningali sakitu jelema kituna maka jeung dibere hulu sapi. Ai cuuti menang aneh milik mah teu nyaho atuh. Ngarumas geura ayeuna dahar jeung hulu sapi isukan pasti jeung jalan terah deui.